bedug batur tanda geus magrib geus nitareureuh ulin ngajak ka masjid heula kulon iban layung ngajak muji ka yang agung yu batur-batur geuat urang waruh isi tinggalin sholat nu 5 waktu tong campole tong talobe isina kaburu pae. Sora bedug batur tanda geus subuh lewat gerah harudang kerasa ringkin bale bati belah wetan ngajak muji ka pangeran. Sora bedug batur tanda geus magrib geus nitareureuh ulin ngajak ka masjid heula kulon iban layung ngajak muji ka yang agung yu batur-batur geuat urang waruh isi tinggalin sholat nu 5 waktu tong campole tong talobe isina kaburu pae.
tareureuk